Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bu Ulfi tina pambalajaran bahasa Sunda. Wilujeng enjing sadayana tong poho tong hilap ngadoa heula nya rencang-rencang satacan pambalajaran. Ayeuna pambalajaran tema genep hirup sauyunan, yaitu hidup dalam keharmonisan. Tina kompetensi dasarnya eta 3.genep nyaeta paham kana eosi dongeng geunaan endahna silaturahmi. Dengan tujuan pangajaran nyaeta siswa tiasa ngawihkeun sasalaman. Yuk urang ngawihkeun lagu sasalaman Sanghyang Liklet Setiawan. Mun hideep kan apal sok regepkeun heula rencang-rencang. Ngawih sasalaman. Sirem papanggih jeung sirem henteu weuli sasalaman. Jalmi patepang jeung jalmi ulah hilap sasalaman. Rek miyos ka sakola sasalaman. Tepang jeung rerencangan sasalaman. Ka ibu bapak guru sasalaman. Sasalaman sanes ukur lebaran. Demikianlah ngawi sasalaman tina Bu Ulfi. Hatur nuhun sadayana. Semoga videonya bermanfaat. Tong hilap, tong poho, like dan subscribe na. Semoga bermanfaat rencang-rencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.